Usep rasa mah wae. Jampe-jampe. Noh, yang menang euy. Tunduh. Coba rokok tinggalin deh. Belum sampai di bawah hanya kal menang deh. Madi. Yo. Nying menang. Yo. Aya jang dahar. Aduh, nyepret deh koplok. Aing eupana beak deui. Aya keneh nya. Itu makhluk naon euy? Hidung gede hirup juga si Isan. San, mana keur naon? Mana teh katempo ieu urang keur ngarit, hah? Ai mana juga nu lieur, sugan teh keur modal. Kan keur nguseup. Kek. Ai mana teh make masker? Masker naon ai maneh? Yeuh, kehed. Kumaha? Jadi kieu. Ayeuna teh keur usum virus corona. Hah? Kolorna. Ai sia belagung. Nah, ai mana yuk? Kalung urang ieu mahal. Emas ayeuna 1 kilo. Dibeli ku aing 4 kilo ayeuna ge. Nah. Kalung urang kalung alus. Heula ipang jadi kana nguruskeun kalung ya. Urang keringetan maneh kudu make masker. Cek pemerintah dianjurkan kudu make masker. Ayo maneh nanaonan ieu ngusuk teu make masker. Bisa-bisa mana di penjara. Namanya undang-undangna. Nu bener. Bejaan teh atuh geuningan maneh mah. Emang naon dampakna? Tah. Ieu ya. Naon? Ayo maneh di imah boga TV teu? Boga. Ngan rusak. Aing rusak mau bawa ke balong keemkeun ge sayang. Itu tuh naon? Yo nu laleting teh naon ngaranna teh? Buyur. Lain anak asin. Daripada ayeuna boga TV,
Masa ukur jadi pajangan deh ieu mah. Teu bisa berita, mikirnya kebalongkeun jadi sayang buyur. Heeh. Yo, ayeuna mah. Ayeuna teh geus loba jalma mararawat ku virus corona. Tadi mana ayeuna virus corona teh keur menyebar. Jalma mararawat ku gara-gara virus eta. Jadi maneh kudu di masker. Masih eka balong. Eka solokan kudu di masker. Ayeuna pemerintah geus nganjurkeun kudu di masker. Mun teu maneh bisa dipenjara deui, engke 2 kali dipenjarana. Nyambung can kawin. Ya mantap di masker. Si budang di bejaan, kesehatan nomor 1. Tuh, siap. Yo, Nah, isi kaurangkeun. pan urang di masker rek balik ka imah. Ya atuh lah lumayan. Sing meunang heuh. Heeh. Juga kieu jimat urang. Nitip jimat urang. Gatel lah. Juga Nyere itu. 2 hours later. Rek agul kasih Edin make masker alus. Siapa Edin maneh mah butuh. Din. Ai mana karena naonan di dinya teh? Ayo masker ayo mana? Tuh Orang tong di dia tuh di 4 imah balong yang barogi lauk. tuh harus masker aing rusak. Kumaha deui? Ada nurah ngojay mana mah. Nah, mana gantian masker orang ya, alus-alus Iya mah lain masker belagung. Naon atuh pan ieu masker tuh. Udah ku masker bisa disoekeun. Atuh nu kumaha masker nu kumaha ai maneh? Ai maneh. Kumaha deui? Ya, ayo masker nu kieu ieu mah. Tuh. Ieu mah tisu. Kalau mana mah masker mah karena irungkeun lain kena beungeut kabeh ieu lain Kana pona iklan-iklan kana beungeutkeun. oh maneh mah teu bisa bedakeun masker beungeut jeung masker kain. Ya ayeuna mah pemerintah geus bener-bener nganjurkeun kita make masker eta mah tisu. Kalau sih mah teu bisa bedakeun masker jeung tisu. Ieu teh boloho. Saingit balik ah. Aing. Aduh nyepot. Iya, lele. Goblok aing. Musuh teu meunang. Diojayan kalah giruh baseuh deui. Goblok si Edin nya euy. Dibarkeun aing. Anjat tiris tapi. Aing. Tapi heueuh oge nya euy cek si Edin. Eta mah masker tisu paranti kana wajah. Berarti masker anu sakieu nya euy. Heulah kewalah neangan lah. Aing ngalau teu meunang hiji deui. Beuteung lapar. Ya. Yo anjing. Edin rusak. Enak teh nu kieu deui. Lah balik. Neangan masker aing si di penjara.